Berarti penjelasan ayeuna nyaeta ngajelaskeun tingkah naon? Tingkah jajem. I'rab jajem teh cirina teh aya sabaraha? Aya dua. Hiji patah. Jajem teh aya dua, hiji patah, hiji sukun. Patah atuh. Nu kadua ciri i'rab jajem teh hadeupu atawa miceun huruf. Ulangi. Ciri i'rab jajem teh aya sabaraha? Aya dua. Pan dibaca dieu. Hiji sukun, dua hadfu. Naon hadfu teh? Huruf. Ari sukun jadi ciri pikeun i'rab jajem dina naon? Dina fiil. Sukun. Sukun eta mah kauluhu miceun eta mah. Malaweung atuh. Sukun jadi ciri pikeun i'rab jajem dina naon? Fiil anu sohe. Fiil anu naon? Sohe akhir. Naon fiil naon anu sohe akhir teh? Mudore, fiil mudore. Fiil mudore anu sohe akhir eta mah fiil anu sohe akhir atuh. Fiil mudore eta teh lain fiil anu sohe akhir. Dina fiil mudore anu sohe akhir. Sukun jadi ciri pikeun i'rab jajem dina naon? Dina fiil mudore anu sohe akhir. Naon ari fiil mudore sohe akhir? Fiil mudore sohe akhir teh naon? Tadi dinya fiil mudore sohe akhir teh naon? Tegasna fiil mudore anu tungtungna lain wawu. Lain alif, lain wawu, jeung lain ya. Geus. Nu kadua ciri i'rab jajem teh naon? Hadeupu. Naon hadeupu teh maksudna? Miceun huruf. Tah. Hadeupu atawa miceun huruf jadi ciri pikeun i'rab jajem dina fiil mudore anu dua gambaran. Hiji dina fiil mudore sohe mu'tal akhir. Nu kadua dina fiil mudore anu ropakna ku tumetep nun. Ulangi. Hadeupu atawa miceun huruf jadi naon cenah? Jadi hadeupu atawa miceun huruf jadi naon? Jadi ciri pikeun i'rab. Pikeun i'rab naon? I'rab jajem dina sabaraha tempat? Hiji dina naon? Dina fiil mudore anu mu'tal akhir. Nu kadua dina fiil mudore anu ropana ku tumetep nun. Naon ari fiil mudore mu'tal akhir? Tah, ari fiil mudore mu'tal akhir teh nyaeta sabalikna fiil mudore sohe akhir. Naon cenah? Ari fiil mudore mu'tal akhir sabalikna fiil mudore sohe ari fiil mudore sohe akhir manaon tadi teh? Fiil mudore anu tungtungna lain alif, tungtungna lain iya, jeung lain wawu. Tah, ari fiil mudore mu'tal akhir mah fiil mudore anu naon? Anu tungtungna teh alif atawa wawu atawa iya. Jadi sabalikna. Contoh, fiil mudhari mu'tal akhir anu tungtungna alif.
tingali yahsya. Yahsa teh fiil mudore tungtungna alif. Tah ieu rengkol entong. Maka ieu lapad yahsa disebut fiil mudore mutal akhir, disebut fiil mudore sahih akhir. Naon sababna disebut mutal akhir? Sabab tungtungna alif. Ngertos? Contoh fiil mudore mutal akhir anu tungtungna wawu. Yagju godjin gitu. Yagju lapad yagju fiil dore tungtungna naon? Atuh kulantaran yagju tungtungna wawu fiil mudhari mutal akhir fiil mudhari sahih akhir. Mutal akhir. Mutal akhir teh pokokna mah tungtungna teh alif wawu jeung iya. Contoh anu iya yarmi. Yarmi fiil mutal akhir sahih akhir. Naon sababna mutal akhir? Sabab tu akhirna atawa tungtungna iya. Tah cek tadi fiil mudhari mutal akhir anu ieu contona nu tilu. Lamun tingkah jajem ciri jajemna teh kumiceun huruf ku hadfu. Kumaha lamun jadi tingkah jajem teh? Tinggal datangan we naon? Amil jawazim. Contoh lapad lam. Contoh naon? Lapad lam. Lamun fiil mudhari dimimitian ku lapad lam, maka eta fiil mudhari teh jadi tingkah ciri jajemna kunaon? Kumiceun huruf. Tah ieu lamun yahsa diasupan lam piceun alifna. Jadi lam yahsya. Ieu entong panjang. Lam yahsya. Asal nama yahsya panjang syana teh da aya alipan. Kulantaran jadi tingkah jajem tak asup lam, maka piceun naonana alifna yahsya jadi lam yahsya. Begitu pula lapad yagju. Atuh asalna mah panjang juna teh da aya wawu. Torojo we lam jadi tingkah jajem. Maka kulantaran ayeuna mah yagju teh tingkah jajem tak asup lam yagju. Maka piceun cirina piceun huruf wawuna tungtungna lam yagju. Yagju jadi lam yagju. Terakhir bangsa iya asupan lam amil jawazim. Yarmi jadi lam yarmi panokeun mimna piceun ieuna yana gitu lain mimna gitu. Namun ditarkib yahsa fiil mudhari yagju oge fiil mudhari yarmi oge fiil. Kulantaran kabeh kaasupan lam amil jawazim maka tingkah ciri jajemna kumiceun huruf. Sabab kalimatna fiil mudhari mutal akhir tegasna fiil mudhari anu tungtungna huruf alif wawu atawa iya. Terus tah kitu. Tari fiil mudhari sahih akhir mah ciri jajemna teh lain ku miceun huruf tapi ku sukun. Contoh yadribu. Contoh naon? Fiil mudhari lain tungtungna naon? Ba riba wawu alif atawa iya lain. Oh berarti yadribu teh fiil mudhari mutal akhir sahih akhir. Tah fiil mudhari sahih akhir mah lamun tingkah jajem teh lain kumiceun ba'na, lain kumiceun huruf tapi ku sukun. Contoh yadribu torojo lam amil jawazim jadi lam yadrib. Yadrib fiil mudhari kulantaran kaasupan lam amil jawazim maka tingkah
ciri jajamna kunaon ku sukun sabab kalimatna fiil mudore anu soheh akhir. Nomor 2 can dijelaskeun insyaallah kapan-kapan atau napi Sabtu atau malam minggunya. Wallahu a'lam.